Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampurasun. Rampes. Aduh Kang Nanu. Alhamdulillah. Urang dina bengi ieu tiasa pamprok jongkok deui sareng wargi-wargi sadaya. Sareng pen-pen ti SMTP ETS pisan. Tah eta. Alhamdulillah enak. Kang Nanu oge sim kuring anu kapapancenan ku ti SMTP kedah jantan host. Tahu gitu na semantawi satu acan prung manggung prak makalangan beten sanuk-sanuk heula Kang Nanu mangga. Tah kitu urang teh pangitanya dina wengi teh terutama ka pamirsa SMTP di mana wae ayana anu dina wengi ieu manco urang tiasa tepang deui sareng acara SMTP calung SMTP anu tiap malam Jumaah ditayangkeun. Tiap malam Jumaah. Tah dina wengi ieu Kang Nanu alhamdulillah urang teh katatemuan ku saha tah? Aya kasumpingan ti paguyuban Calung Sumedang. Wah, paguyuban Calung Sumedang. Barudak ngora keneh. Barudak ngora keneh karasep. Alhamdulillah, nuhun. Iya, pamirsa supados teu nyangkolong kana waktos urangnya. Urang sami-sami sakseni ku urang sadayana pintonan anu salajengna nyaeta paguyuban Calung Sumedang. Wilujeng nyakseni. Padalisan eta bang nalu mengis masih terdareda geus matri asina kaki Sunda mun ilang wawangi tradisi ngadangrangan ilang sari tanah endah betah tempat bumeta ikhlas anjeurkeun ajen budaya madakeun goongan ingat ngarika masih perdareda cenah geus matri asina kaki Sunda mun ilang wawangi tradisi ngarang-rangan ilang sari tembang kawin nu asli kaluli-luli kasiloli budaya deungeun anu endahna ukur sabeng batan hari ring bihari rereus uparenggana di Banda Ajin Mandiri hari ring bihari
daya sisilina hariring bihari hariring bihari ajena budaya linuhung tetep nanjung terus maju hariring bihari hariring bihari kalena mamaras rasa endah daya sisilina hariring bihari hariring bihari kalah nama wakadede saya papadana hariring bihari hariring bihari kalahna mamaras rasa ibadah jen mandiri hariring bihari hariring bihari kalahna mamaras rasa edah daya sisilina hariring bihari hariring bihari kalahna mamaras rasa edah daya sisilina hariring bihari hariring bihari ajen budaya linuhung tetep nanjung terus maju palebah madakeun goongan inghak nangarika masiep reda-reda cenah geus matri asina kaki Sunda mun ilang wawangi tradisi ngarang-rangan ilang sari tembak kawi asli kauli-uli kasili budaya dengan anu endahna ursa batan hariring bihari hariring bihari kalena mamaras rasa edah daya sisilina hariring bihari hariring bihari geus matri nasanubari ibun wanci hariring bihari hariring bihari kalena mamaras rasa edah daya sisilina hariring bihari hariring bihari ajena budaya linuhung tetep lanjung terus manggung. Aduh. Obet? Waduh. Aju ya? Bulan Mang Ujang? Atuh Mang Wawan. Alhamdulillahnya. Dina danget ieu urang tos patepang deui dina acara SMTP Calung. Calung SMTP. Oh, dibalik? Dibalik. Ya kajeun teh nu penting mah aya we salujung SMTP. Nya? Ti babaheula urang ngisi acara alhamdulillahnya ti kapungkur dugi kadanget ayeuna Calung Paguyuban masih keneh eksis gitu ya. Ya ya? Atuh ngahaturkeun nuhun urang teh. Utamina ka direktur SMTP, ka koordinator Calung SMTP. Kasadayana teh biji-biji atuh teu hilap ka para penonton atau tapi anu nuju manco di bumina masing-masing. Gitu. Ya? Ngawilujengkeun, wilujeng nonton, wilujeng lalason lamun rek bade sarare engke. Ayeuna ulah wakat udah jauh lain. Alhamdulillah nya eureus. Bagja urang teh. Naon margina? Heeh, naon margina? SMTP tos ngangkir Paguyuban Calung kangge ngahibur warga Kabupaten Sumedang khususna
umumna anu nuju naronton we di bumina masing-masing. Nah gitu laras pisan. Mohon atuh teu hilap ka grup-grup calung anu aya di Kabupaten Sumedang sanes urang wae. Pan sate acana urang teh aya grup calung. Parantos sabaraha kali tayangnya Leres. sabaraha grup. Sabaraha kali mohon digupay tah atuh sim kuring ngabewarakeun ka wargi-wargi grup calung anu teu acan nyobian ka SMTP yuk urang sasarengan insyaallah Pak Ujang Amor mohon anu janten koordinatorna gawe bareng sareng paguyuban calung Sumedang oge sareng SMTP mohon insyaallah gratis gratis ya hidup SMTP hidup kaprok atuh nganuhunkeun ka Aipok sareng kruna alhamdulillah atur nuhun Aipok sareng kruna tah urang teh batur mah lamun lebet ka TV teh mayar urang mah teu mayar mah dibere kopi tadi alhamdulillah ya mohon tah kitu tah kitu mohon sok aya namanya katawis urang da upami henteu meureun kumaha sanaos urang tos lansia cek urang geus kolot nya ai 50 tahun ka kitu mah geus kolot ngan genteng-genteng ulah potong urang gitu laras pisan sanaos urang tos sarepuh kieu tapi saha deui anu wajib ngamumule seni Sunda khususnya seni calung iwati urang Sumedang urang Sunda da urang India mah moal bisa jeung jauh nih ka dieu oge kudu kan kopi helikopter abong buru bisa nah gitu Pak Karya kalarasan kan urang ti paguyuban calung Pak Karya Pak Adun ya Mang Adun wae ayeuna aya laguna oge urang jobian aya laguna oh aya kanggo masihan motivasi atapi dorongan leres janten urang teh moal pati-pati aya paguyuban calung Sumedang upami teh aya laguna leres pisan kinarya saha eta teh alhamdulillah Aipok ieu teh apaan kenging nyiptakeun bapak urang bapak ketua mah Bapak Ade Rohana manawi teh kenging Pak anjeunna teh janten pakar seni calung ti Kabupaten Sumedang nah eta legendaris sanes pakarya sanes pakar mah pakar tapi pakar calung nya urang tiasa kieu teh aya laguna eta teh kumargi alpukah mantana tah kumargi sakitu pinten Pak kasangakeun dina urang kasangakeun dina lagu paguyuban seni calung Kabupaten Sumedang cik Kabupaten Sumedang boga tekad
anu kuat turata ikhlas karena jirekeun ieu darajat masa para seniman hayu ngahiji ragetkeun silaturahmi ngalawan anu teu saihwan murek mawa kehancuran seni calung seni tradisi urang sangkan tetep dipicita balarea ngandung ajen kerhiburan hatikan sangkan seni tetaplah kejaya paguyuban seni Jalu Sumedang geus gumelar kawujud hiji beuketan boga tekad anu kuat kerenang jerekeun ieu budaya basa paguyuban seni Jalung anu urang Kabupaten Sumedang boga tekad anu kuat turata ikhlas karena jirekeun ieu darajat masa para seniman hayu ngahiji ragetkeun silaturahmi ngalawan anu teu saihwan nurek mawa kehancuran seni calung seni tradisi urang sangkan tetep dipicinta balarea ngandung ajen kerhiburan hatikan sangkan seni tetep langgeng